Teh, nuju naon? Keur ngadaweung. Oh, nuju ngadaweung. Heeh, nanaon kitu rek naon? Anta rek naon? Utang dah. Nanya we atuh meni emung ditanya oge. Lain mung ditanya na rek naon, tuh tanya deui. Heuda aing Keur ngali. moyan rek naon? Ini banget tinganan kitu. Aing eta teh entos gaduh can. Naon itu? Make naon segala rupa. Hutang Apa cek urang ge engke minggu hareup make lagi ayeuna. di kamari ieu ngan minggu hareup jeung minggu hareup. Karek ge kamari ngomong Karek lagi kamari teh. gimana? Udah seminggu lebih ini teh. Karek kamari. Pikir atuh teh. Waktu itu teh kan ayeuna teh hari naon? Kamari Oh, make bawa. hari naon karek oge 2 poe geus nagih Ah. deui. Bener-bener ieu mah kana hutang teh. Jang batur, jang mayar hutang, jang daang ge hararese. Oh nah, atuh make nganyuk. Bae pancek Unyang urang ge ieu. engke geus panen ditongo pan can panen meureun nya sorangan meureunan. Kudu panen heula boga duit teh. Jelema teh kieu nya anu nginyeumkeun teh. Nginyeumkeun mah babari lamun nagih jadi pengemis. Da boga itu ge jang mayar. Oh, mana atuh Heula boga maksudnya erek sisirek panen heula pan can panen meureun nya. Berarti teh boga meureun eta kitu ge. Unyam ieu mah hayu batur teh. Bayar atuh teh. Coba urang teh meureunna nginyeumkeun deui teh jadi emung ari geus kitu mah. Kudu mikir teh. Lain teu mikir pan nyaho meureun ditongo teh can panen. Kada teh hayangnya masalah panen naon mah. Kudu kumaha atuh. Kudu mayar Nah, make aku naon. nginyeum atuh. Heuh pan engke heula pan can boga meureun. Reaksi atuh. Oh, make unyam inyeum atuh. Geus ah. Oh, make geus. Kamari kita ka dieu. Heuh pan engke atuh pan can panen meureun ditongo lagi ku bawel ting hirup teh. Lain bawel. Itu boga Boga rek dipake. ari teu boga kudu mayarna kunaon atuh. Hmm. Tumada hirup teh teu boga. Ku eta tuh. Sopan sia mau ngat lagi. Mungkin aing boga hutang ka sia teh. Bidau ka. Kita jadi kieu. Kan boga hutang kita. Dirinya lain boga hutang. Oh, pergi. Hutang mah ku hutang mah engke ku duit lagi kudu bayar ku teh para rupa Lain atuh taruh. Naon atuh make nyekelan sagala mah. Duit mana? Duitna. Jedog atuh ah. Oh, jelema teh lieur sugan. Teu ceuk. Mas panen bayar kudu teu euceul. Punten. Mana? Lagi apa teh? Niatan pake. Iya nih ageng gitu teh nya. Ini kata SNS. Nyalain. Oh, ini ageng euy. Baik. Mana tuh yang nyanawuk teh? Masih sopan datang-datang. Punten tercing baleg lain teu para ruguh ngaledekeun naon. Bangun kakaran kok cangcut sih mah. Nyukeun atuh abdi hiji teh. Jang naon, jang sayureun. Jijik atuh sok kitu ah. Teu para ruguh ah bau ge hanteu. Nyukeun teh. Naon kitu? Nyukeun cangcut hiji abdi. Ruguh dirojok ieu sudah sopan pisan sih. Naon ieu teh? Hoyong cangcut abdi hiji teh. Jang naon sia teh? Cicing. Sopan sia datang-datang. Parugu jang naon cangcut jang hakaneun sugan sia mah. Bade digusel-gusel. Kebenaran aya mah jadauk di dinya ieu. Tagihkeunan ieu. Kang, kebenaran keur naon? Jo cicing moyan itu nya beberan. Lain. Eta teh geus boga can. Pan hutang teh. Oh. Kan saur abdi ge mungkin. Mungkin iraha teh. Mungkin minggu payun. Apa nek dipake meureunnan sarua butuh. Payun kumaha?
Eta si Ari akang kunaon asangan ngajentul ya. Wah gawe pisan rek kumaha mayar hutang. gawe Karek kumaha mayar hutang meurna. pemijikan lain. Aku kumaha mayar hutang ka urang meureun kitu mah. Gampang ge mah hutang mah. Awas dina waktuna ke eueuh pan sarua butuh rek Ini dipake. banget boga hutang sakitu ge setepira. Pego. Teu pira mah bayar, nyebut teu pira. Kumaha cobangan cicing kitu setepara rubuh. Si teteh mengiluan urusan batur wae. Sok nagogeula. Lain ngiluan urusan Nagogeula aing ngobrol, Bari mah nago. urusan urang lain urusan batur hutang. Lain karena gawe-gawe meni hayo happy piluan keun we gawe ek moal batur ieu. Abdi Dari tepen batur meureun. Dari mana mayar? Nah, itu Ya sih, gampang atuh. Hutang 150.000 meni asa banget. sebanget tapi teu bisa mayar rasa aneh. Laki teh mah kitu hanya kalda dibereng ieu mah ini. Nah, hayang 2 kali. Pancek abdi ge minggu payun. Ha pan teh geus minggu payun teh nu mana pan lobaan minggu payun hantu. Lain dangukeun kieu atuh teh. Kieu. Aduh, naon teh ngomong teh? Nya lamun daek kitu ge. Maneh nu boga hutang kudu urang nu ngalayanan maneh. Ya iya goblok. Ayo arek moal. Ayo kurang dibayar ayeuna. Batur mah hese teh yang kitu teh. Pan kebeneran eta teh tos selami. Ya boga salagi ken. Wah tos selami. Ayo. Ayo dador ku ieu. Ampun. Ya. Kos panggil mang jalo ka aing teh goblok. Syok. Sia nu boga hutang aing kudu ngalayanan. Aduh teh. Ieu nuju ngalaseuruh. Nuhun. Naon kitu akang? Teu naon, kamu naon geus seureut. Awewe wae tanya bawel ge akang. Seureut eta teh kamu naon kitu teh. Kanggo leueuteuh nu kieu teh. Oh. Sanes kanggo. Kasiata kana naon? Ah tuh sok hayang nyaho we da Oh yang terang Pan we. jiwa lalaki meureun mah kudu hayang nyaho. Lain abdi mah da resep ka eta teh ninggal etana Naon kitu? ngagenok. Sopan sia, para rubuh, terus nu kakara nu ngegenok sia mah. Cicing ah. Keluar we cicing teh. Naon ieu teh? Lain teh. Da abdi teh terang eta teh janda kampung ieu nya. Lagi ieu. Amang jeung abdi. Sanajan janda ge da aing mah hayang ngalayanan mah. Ayo sia. Guru sia kudu daek ke dibere duit. Aing ke dibere duit. Mau. Mau enggak teh? Enggak. Aduh, mau berapa uangnya? Ah, hayang duit aing dilecehkeun ku sia mah. Wah, atuh hayo. Naon ieu teh para rubuh? Urang amang jeung. Dangukeun heula kadinya. Ku abdi di Pasihan. Tong ci Sejuta anyar 500 mau enggak? Mau. 500 ku abdi di Pasihan. Asal urang amang ayeuna. Yuk. Yuk. Mah, enggak nih. mau cicing ah. Kenapa enggak mau teh? Naon? Aduh si teteh nyang kewok berewok kok. Lain jelema teh datang-datang heueuh ge hanteu. Kepala rubuh ka aing ngaledek mungkin aing janda sia. Mana eta teh jelema teh asa kakarek nempok banget kitu teh. Banget naon kitu teh. Si teteh teh karena nyait cangcut. Aduh cangcut na euy meni baradag gitu. Itu punya teteh cangcutnya. Harinya heueuna pira ku anu tatangga atuh. Nah, Pira ku dijahit ku urang ini Agung gitu teh. Ih ai jandamnya Agungnya. ari mah. Ieu kudu suruh mana teuing atuh teh. Euy, Naon aing maneh? harum. Sia kos menjalok jelema teh. Teh kesini. Sama saya dibayar. Aduh. Salariun teh urang mah. Sakuk kitu-kitu teh.